Tuhi tubihi nu dikarepkeun teh henteu ngamot henteu ngaliputan mata teh ka Gusti Allah wa huwa yudrikul absar Gusti Allah ma anu neuleukeun ka seluruh mata ya roha Allah maneuleukeun ka urang wala tarahu mata teu bisa neuleukeun ka Gusti Allah tapi Gusti Allah neuleukeun ka mata urang urang teh neuleukeun jadi kicepkeun lagi ku Allah dideuleukeun lagi ku Allah sedengkeun Gusti Allah maneuleukeunna ka urang teh ihata yuhitu bihi ilman di samping neuleu kanyahoan deui ieu muhit ihata teh kos kitu pan urang ge neuleu ngan teu nyaho urang kadeuleu urang neuleu itu ngan teu nyaho deuk ka mana urang neuleu itu tapi naon maksudna teu nyaho Allah mah nya neuleukeun ka mata urang nya nyaho nu matak geus teu kudu hese-hese nyiksa jelema teh lantaran nya adalah nya kanyahoan urang deuk asa-asa kieu isi amat ka Gusti Allah deuk dipeuremkeun bae aya bae nu liwat susuna gede beureum beun sabelah kieu deungeut Allah ya Allah ditolak tuh mending dua jaknya henteu mah sabelah bae rada ringan beureum ieu kanyahoan bae ku Gusti Allah masyaallah kam tasni ainuk geus sabaraha kali pake zina ieu mata lantaran mata teh zina al ainani tasnian al ainani dua mata ieu zina cak sahabat qalu wa ma tasnian kumaha zinahna mata zinahna mata dipake neuleu nu diharamkeun ku Gusti Allah minan nisa'i wa gairiha neuleukeun ka awewe jeung lian-lian anu diharamkeun ku Gusti Allah mata termasuk kana zina cukup jangan ditonjok ku siksa Allah tina mata doang ge zina unggal poe nggak kumaha deui eta urang boga imah darepeunana jeung gigireunna kontrakan urang Brebes urang Lampung dan lain sebagainya isuk-isuk ngopi di hareupeun imah neuleukeun simban undeu ka pabrik teh bahenol dideuleukeun kunyana nu putih dideuleukeun teu karasa eta ku Ki Haji pajar teh mah horenganan henteu si dosa eta cukup jangan rebek di neraka mah neuleukeun simba doang unggal poe unggal isuk unggal sore malah mah nya ge atuh senyum segala itu nage senyum deui ai itu mah senyum teh lain bogoheun abu ulah mayar Ki Haji nama bunga pajar bogoheun atuh di mana bogoh sabira kaki-aki atuh tungtung nama udah mbak mah jangan mayar lah diberi senyum doang tinggal nina atuh nyare kanan wah jangan senyum kan wah tuh tahu diri cemburu berarti nu cemburu mah lain budak mora bae nini peot ge cemburu Allah bae masyaallah ya di negara urang gos kieu ku hari ya Allah ya Rabbi bari ngopi di hareupeun jalan kontrakan mah teu bogangan di hareupeun jalan imahna mantes mandi rapi bari ngaroko di hareupeun imah neuleukeun anu leumpang komo lamun macet manyana malah marada ngadoa sing macet lantaran rada kebel neuleukeunana geus teu karasa ta dosa kotrotan pasoro jabalan sakali horeng dosa jadi segede gunung itu kumaha deh sia dewata urang teu bisa dulu ke Gusti Allah di dunia di akhirat mangke mun urang ka akhirat jeung mudah-mudahan urang ka surga karek bisa tapi di dunia urang dideuleukeun ku Gusti Allah mata urang ala sabilil ihatah neuleu jeung kanyahoan lirikan urang neuleu urang kahayang urang kumaha kageunahan mata urang dan lain sebagainya mantak ieu geura tobatan mata geus kolot mah umur 60, 50, 60, 70 geus kudu kieu bae tadi imah teh Gusti mata abdi alhamdulillah ku Gusti dibere mata titipan ti Gusti ieu mata teh ku abdi digunakeun pake dula deuleu Gusti teh make aturan aya nu halal aya nu haram ieu teh neuleu teh ku abdi sok digunakeun pake deuleu anu haram Gusti eueuh deui pamuntayangan niwal ti ka Gusti mun abdi maot mata abdi ieu henteu dihampura meureun abdi cilaka tapi Gusti ngopan Maha Rahman Maha Rahim Maha Ghafur abdi mah hampura becak Gusti dihampura wae coba mantes tobat sia deuleuan sia diperhatikeun ku aing tes tunggu sudah dihampura ku aing ameh bae sia geus bisa tobat coba ini ti ku hari datang ke selanjutnya coba kumaha
alhamdulillah geus ditobatan harampang dasar geus tobatan ibadah ge hampang lain deui ngadenge suara azan ge giat bebe jaga pemajikan azan kan dek sare heula ka aja ih jaga pemajikan apa dek sare heula heeh beh ngeunaheun ke ka masjidna beh hampang je ya ono tanaon ieu euy azan mah tuh ka masjid nya geus ka masjid lah sekian hampang alhamdulillah cek pemajikan anda jadi rezeki haji barang ngaji ka Cilongok bisa berjamaah cek di imah ke masjid ya bangsa 300 meter lah di jalan aya si mbak ih ping-ping na putih amat teh budak karakter tobat ayo kadedelekeun keur salat ge kadedelekeun lain kadedelekeun Allah ping-ping kuar teh budak lesang geus sakitu mah eta urang mana nya di kontrakan mana eta budak Masya Allah ayahnya nomor HP na separa bata dari bata turun ke hati dari bata atau batan geus lamun urang ditangtayungan mah ku Gusti Allah dek disalametkeun begitu orang tobat komo geus kolot begitu aya we mah bali lah dikawin moal di geus kolot geus aman malah engke aya boga perasaan di jero hate teh begitu neuleuh cek Gusti Allah ulah di deuleu haram mah bali cek Gusti Allah eta berarti tangtayungan ku Gusti Allah Allah langsung ngonoe sekolot kalau sok loba kamar mana guys banding jero kamar bae jero kamar bae guys jero imah bae kaji biasa deh kalau lempangan isu gitu teh lah loba maksiat waduh Masya Allah cek di imana rada lain deh ya bener kaji bener barang aya awe ge dihareup biasana mah diperhatikeun ku pamajikan sok di deuleu ieu mah ngabalir maji itu dah haram jadi heureus ye kulantaran hayang jasa nyana asup ka kadia sia kadia enak tuh kadia aing nulis sia buka anda nulis batur aing haram nulis sia bae iya teu naon teu usah saya ini bisa aya incu atuh icu urang-urang ngajuki atuh ye nulis batur haram main nulis sia bae dibuka di deuleu ku nya cepet orang sia mah Gusti Allah Masya Allah ta'ilah Gusti Allah neleukeun ka mata urang nyahun di samping neleukeun nyahun berarti ala sabilillah ton mantak nomor kahiji yaroha wala yarau nomor kedua nayuhi tubiha ilman Gusti Allah telah tudrikuhul absar mual kadeuleu ku seluruh mata fi jamil awqat wal azman lantaran wa huwal latif Gusti Allah teh maha lembut maha dedeh jeung manyah ka para kakasina Gusti Allah maneleukeun ka mata urang bari nyahoeun lantaran Allah ma wa huwal khabiru bihim Gusti Allah teh maha uninga urang mantak geus lah ulah pati dihayal-hayal teuing dunia saayana meunang ngatur Gusti Allah geus rapih Allah ngatur waktu urang lahir ke alam dunia geus diatur ku Gusti Allah rezeki urang loba jeung saetikna mentak lamun masih keneh ngudag-ngudag bagian urang saetik mah saetik bae teu diudag loba mah loba bae nemahna nu ku Allah bakal dideuleu kana papasten ti Gusti Allah jeung babagian ti Gusti Allah ieu nu bakal ngahampangkeun sakaratil maut nomor kahiji nomor kedua hadis Syaikhain cek Bukhari Muslim innakum satarawna rabbakum sanyana ranjeun kabeh bakal neuleuh ka pangeran ranjeun kabeh kama tarawna al-qamara lailatal qamar lailatal badri sakumaha anjeunna neuleuh kana bulan purnama kana bulan dina bulan purnama artina lain Allah kos bulan artina urang teh bakal neuleuh ka Allah kos sakumaha urang neuleuh ka bulan jelas berarti dina pada jelasna
adapun itu bisa diceritakan kos kumaha nama di akhirat ge hese nyaritakeunana lantaran ke kadeleuna beda-beda. Ku Kangjeng Nabi urang mah Gusti teh kitu, kadeleuna ku Kangjeng Nabi lain mah kitu, ku para wali mah kieu, tergantung kumaha martabatna masing-masing. Kacintaan urang nu kuari bakal nembus engke kana kaindahan Gusti Allah. Sebab nu dideuleu teh pan kuari cinta urang ka Gusti Allah, cinta urang 100% kitu bentukna cinta urang 20% 80 kitu bentukna cinta urang 80% kitu bakalna tan mantek cinta urang ka Gusti Allah na tanda cintana daek berkorban tah jang agama jang ulah-ulah harta yo nyawa ge ku aing dipersilahkeun jang luhurna agama Allah. Ente aya jual beli jeung dunia teu aya nu mantap Osama bin Laden jeung teuing aing mah dibunuh ge harta aing wabeh jang lillahi kalimatillah anak teh diajikeun teh di pondok pasantren kan deuleukeun ka hareupna kuari bae geus kos ieu komo ka hareup lamun bapa jeung ibu hayang salamet ka hareupna nyaon ka Allah pasantrenkeun anak kadituna bae emang kumaha. Ya Allah ya Rabbi malain lalagaan gua mah geus teu kuat sakumaha cek Gus Dur belum siap Indonesia naon sababna anehan cek orang cek Gus Dur teh mah orang Indonesia masih aneh jadi nemuin apa-apa aneh kok bisa gitu Gus iya di Jakarta aja ada motor nabrak ayam masih digulung-gulung aneh Gus Dur tak kos itu kirain langsung siapa itu ada apa itu ramai amat ayam ketabrak motor atau kenapa ditonton geus nyaho kotok katabrak ditonton keneh bae di Indonesia mah blon atuh komo organ tunggal kotok katabrak bae ditonton atuh organ tunggal teu make calana-calana acan atuh taronton ku sia itu ieu kareupna ya Allah ya Rabbi zalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli syai' jagening anu nurunkeun hujan Gusti Allah nu ngajadikeun jajadian Gusti Allah anu ngadamel langit ngadamel bumi katut eusi-eusina adalah Gusti Allah seluruhna didamel ku Gusti Allah nu kasipatan ku kos kitu mah pangeran teu aya deui ialah Allah subhanahu wa ta'ala ilaha illahu pangeran wajib disembah kecuali Allah khaliqu kulli syai'in ngadamal kana seluruh perkara fa'budu sok geura ibadah maneh kabeh ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah mah wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dijelaskan deui Gusti Allah teh la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar la tudrikuhu aya bahasa idrok teh aya nu ngamaknaan kana ru'yat di mana-mana diisdadikeun kana basor teh aya tilu maknana bisa dimanaan ku rihatun nazirah mata aya de al quwatul latifiha kekuatan nu aya dina mata basor teh nomor katiluna dimanaan ku al basirah nu aya dina hate berarti mata hate urang mah basor bae ya hopan urang batak lamun teu ngaji tafsir cara Muhammadiyah moal beres kajen kumaha hese Al-Quran mah wadak teu meunang ditafsiran ku sadaek urang ku sakahayang urang tinggal nuturkeun kumaha uraian tafsiran Kangjeng Nabi
Kanjeng Nabi dijelaskan omongan ku para ulama. Urang mah hasil daripada ulama. Nu kuari ku urang dibaca ialah Imam Jalaluddin. Geus sakitu tah. Jadi urang wa tenang aya nu nanggung jawab. Basor soteh cak anu teu cadel, cak nu cadel mah basol. Basol aja nama. Hese cadel mah, urang mah basol, nya nama basol. Aya jelema magahan tauhid. Pas lebah basor. Sifat Allah anu wajib ka Allah basol. Nya ngomongna basol, basor. Basol. Siapa basol? Basor. Ulama KL baso. Jadi baso siapa? Saya cadel baso. Nah jadi idrok teh di manaan ruyat nu mantak Imam Jalal di dieu ngajelaskeun tafsiranana aila tarahu. Oh, berarti ieu idrokna diisnadkeun kana absar di mana ru'yat neuleuh. Ispiharatianana wallahu a'lamu bimaradillah tudrikuhul absar. Moal bisa neuleuh ka Gusti Allah al-absaru sapirang-pirang paningal pangdeuleuh kabeh moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah. Moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah. Nu mantak Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika manehanana keur takarrub zikir tengah peuting torojol aya setan nyarupaan ka pangeran cak setan. Begitu keur beujina peureum takarrub ka Gusti Allah. Allah ngegejay setan. Abdul Qadir anjing ibadah ka kaula burang jeung peuting geus ditarima ku kaula. Anjeun teh geus diangkat sebagai wali kaula. Bahkan ayeuna geus dijadikeun kutuban jeung teh raja daripada para wali. Kulantaran anjeun geus jadi kakasih kaula, geus teu kudu ibadah anjeun mah, salat geus selesai anjeun mah, puasa geus selesai anjeun mah. Pokona geus teu kudu salat, teu kudu puasa lantaran anjeun geus jadi kakasih kaula. Kumaha eta Tuan Abdul Qadir? Tuan Abdul Qadir langsung hudang, langsung eta cahaya dijotos ku Tuan Abdul Qadir. Wager bae. Juli sia. Iblis ya setan. Tuh, aya nu nyahueun ka pangeran mah kos kitu. Coba urang nu teu mondok ngan sakadar sakola sanawiyah. Atawa ada sekolah SMA doang atau kuliah geus teu pernah ngaji tauhid di pondok pesantren atawa ka kiai nu bener ka tauhidanana langsung nyana toto rekatan ijazah zikir misalnya sambarangan bae atawa menang di buku nyana tengah peuting langsung zikir bae atawa neangan tempat nu sepi di handapeun tangkal caringin digeges ya langsung nyana zikir bae illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aya nu ngagenyai nya aing pangeran cak oh pangeran alhamdulillah geus maneh mah ditarima ibadah anjeun geus teu kudu salat teu kudu ibadah maneh geus ditarima jadi wali nuhun pangeran ambo eta pangeran lunta-lento ka tanggal caring tuh kan haju bae nyanana ge langsung bae ngaku kepanggih jeung pangeran nikmat luar biasa. Ongkos torekat anu timbul kuari di berbagai daerah langsung zikir di tengah imah atau zikir di hiji tempat pareman eueuh lampu eueuh listrik lalaki jeung awewe berangkat zikir menuju Allah oke gide ken langtung sanggeus nangtung
lantaran poek engke ngagenyai asal geus ngagenyai eta pangeran dalilna Allah dina Al-Qur'an Allahu nurus samawati wal ard Allah mah cahaya langit jeung bumi asal zikir timbul cahaya kapanggih jeung Allah boloon. Iya teu wajar lagi make dalil. Masya Allah nu mantak harita di Tangerang zaman almarhumah Bakula breng nu arasup nyahona aya salah sahiji dulu di Tangerang nu asup kadinya bebeja ka almarhum Abah Kula. Masya Allah cak abah coba guru rek ka dia urang mana eta guruna urang Tasikmalaya sah sapiraun Tasik coba ka dia tukang kredit kajen kukumah ya guruna ieu da dia teu daekeun guruna mah coba ku sia sabaraha urang tanu asup kadinya bawa ka dia dek di servis ku abah lain motor bae di servis ieu pagawean zikir ge serviskeun ieu bebeja ka dieu atuh diterangkeun ku abah ulah sia sasar sia dek ka sorga jadi ka neraka bakal deui eta cenah dalilna aya nu pinter tah urang Tangerang teh aya nu pinter Allahu nurus samawati wal ard kitu sia ngahartikeun kos kitu cak saha sia nu mata kudu ngaji mondok sia di dieu tarekan ku abah dibenerkeun ulah saharti-hartina lamun macana henteu make alat bahaya Allahu nurus samawat Allah teh cahaya langit jeung bumi asal kapanggih jeung cahaya berarti kapanggih jeung Allah goblok sia servis wallah ku almarhum Ahmad tarurun kabeh ka dieu beres ituna kitu nanyakeun kok ieu cenah jadi sepi turunan wali kabeh urang ayo ada jadi wali titah ka ditu cenah ku kiai di Cilongok aya naon ieu kieu embung nya ka ditu mah sepi lantaran cek abah lamun eta diteruskeun kula dek lapor ke Bupati kemudian ditangkep kabur bener ka Tasik nya na ieu mah serius urang Tasik serius urang Tasikmalaya balik jadi ke itu aman belah dia aya tah di Pandeglang urang Cirebon tah mah urang Cirebon Lubon warara asup kadinya tah lapor tah ka kula terus dilempengkeun alhamdulillah Bah Umar tah mah Cirebon Bah Umar kuari ge masih kene aya kene anu neruskeun Bah Umar nunya na Mekah teu kudu ka Baitullah ditu geus cukup ka Cirebon bae ge asal datang ka Cirebon sarua jeung ka Mekah murah daripada nungguan 10 tahun bloh setejauh ke pangeran ulah sok sambaran la tudrikul absar moal bisa kadale kumaha ta Gusti Allah mah moal bisa lantaran badelap nasar muratab cek ahli bade mah la tudrikul absar dihandapna wa huwal latif sebagai dalil Allah teh maha lembut nu lembut moal kadeu wa huwa yudrikul absar Allah nu deuleu kana seluruh pangdeuleu dalilna al khabir li'annahu wa huwal khabir Allah maha khabir jadi latif babalikna kana la tudrikul absar khabir babalikna kana wa huwa yudrikul absar nu kitu ngaranna badalap nasar murattab lamun ngan sakedar sakitu doang urang teh can mantep lamun hayang leuwih mantep dibongkar saeutik make ilmu filsafat mantek lantaran ieu patali jeung kayakinan dibahas make ilmu kalam tauhid teh kos kitu parabot jang ngajelaskeun ilmu kalam adalah ilmu filsafat mantek kadituna di antarana la huruf nabi tudriku fil mudhari kasupan lah terobah lah tama ngaji orok dina sorok ge ilam nama wala di mana-mana naon kitu ngaranna fil mudhari di mana-mana katempelan kula jeung mak jeung la napi maksudna fala yughayirun isyaqatahu
di mana-mana majeng lasub kana fi'il mudhari fala yughayyirani sego tahu mudhari teu ngakapangaruhan ku majeng la geus saya macana la tudriku bae ulah la tudrika ulah la tudrik ulah la tudriki ulah jadi saradana nyu batuk ge la tudriku bae urang maca la tudriku aya nu batuk goblok sia ngabatukan aing ngadu sia jeung aing coba budak sekolah nu teu ngaji nahu la tudrikul salah ini la tudrikahul salah keneh berarti la tudrikihul semuanya tudrikinya cak nyana keneh hiji deui sukun berarti domah geus patah geus kasar geus la tudrikul absar aing kudu naon deui atuh goblok Ropang geus, nasab geus, CR geus, sukun geus, tolol cewek sia mameureun. Kugu jelema bengek. Lain kabatukannya na tah aya anu teu boga anggeran mah atuh. Berubah. Tapi lamun urang ngaji nahu teger atau kamu ngaji sorot teger. La tudrikuhul absar. Aya nu batuk, ngabatukan aing ngababengek sia. Hah, ngabatukan aing ngababengek. Lain eta macana ayo ngadu sia jeung aing soekeun sungut sia ku aing sia emang aing teu ngaji ye barangsana wah aduh masyaallah geuna geus ngaji mah napi berarti sakadar maca teu ngarobah kana segat fi'il mudhari di mana-mana diasupkeun kana ilmu filsafat mantek berarti di dieu kasupkeun kana salabi lantaran dina ilmu mantek teh aya dua aya ijab aya salab ijab mah mahukima biukuis nisbatil kalamiyah ari salab mah mahukima bi adami wukuin nisbatil kalamiyah berarti ieu mana salab nu kos kieu ngaranna hiji tah nomor kedua dina absor aya absor eta aya alan alna didinya bisa dijadikan alil sigrok atau bisa dijadikan alil hinsi tah sia teu ngaji wa tah teu modok tah sia sarua jeung monyet ngagugulung kalapa kieu ngomong naonnya gitu kumaha aing bae sia aing tapi ari nu geus mondok mah kiai oh jaheuh nya bener pan ieu teh deuk dijadikeun qodiyah sedengkeun qodiyah teh pan aya qodiyah kuliah aya qodiyah juz'iyah kadituna aya kitu hamliyah aya syartiyah atawa hamliyah heula jeung syartiyah engke kadituna teh aya nu mujabah aya nu salibah engke kadituna aya nu make adat sur aya nu make adat sur kuliah berarti aya nu make adat sur juz'iyah berarti aya nu make adat sur kitu naon kitu ngaranna salibah kuliah model syai'a salibah kuliah berarti aya nu make adat surna teh kitu juz'iyah salibah laisa ba'dun imma bikulin au bibadin au bila syai'in wala sabadun au sibhin jala ndet make nu mana urang kumaha di dieuna aya rumus-rumusna nah lamun anu ma fa ma'al ihata bi jamil afrad kuliah berarti adat surna kulun lamun anu bi ba'dil afrad ihatohna berarti juz'iyah ba'dun adat surna aya anu make adat surna teh ieu bi jamil afrad tapi ieu mah salabi la syai'a berarti aya anu make adat surna teh juz'i tapi napi berarti laisa ba'dun opat berarti opat kali opat jadi 16 matak diruntuykeun tak ku santri mah kulun pakulun kulun babadun kulun palasaya kulun palasa badun badun pakulun badun babadun badun palasaya badun palasa badun bala saya pakulun la saya apa badun la saya pala saya alba saya apa laisa badun pakulun laisa badun pabadun laisa badun palasa laisa badun palasa badun beres yes ayo dah kau ada itu
Enteng cek abah mah ngaji digentur zaman mama teu kudu ngaji ka kiai tukang masakna bae ge ilmu mantek mah asa boga martil bae. Bisa ajeun kumaha ge. Lantaran mama mah cowong ngajina. Jadi begitu cowong ge keur nyaritakeun sakal hiji, sakal dua, sakal tilu terus. Kodiah eta budak nu keur masak bae ge bari masak ngadengekeun bae apal. Anu mata kiai mah lamun naon teh kudu gandeng sebabnya nama keur ngadidik. Wiridan jeung santri nu gandeng. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Menang hayu menang haya geus gampang tah mah ka ditu mah. Ieu mah keur ngadidik ieu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi budak mau kakara kasup pondok teh geus kudu nalar di pondok ngadengkeun kiaina bae. Jadi nyana nama teu wiridan ngadengkeun kiai bae. Datang ka balik teu bisa-bisa. Ngadoa nu gandeng keur ngadidik kiai mah. Zuhur eta asar eta geus si santrina teh teu kudu ngapalkeun doa asal berjamaah ngadenge kiaina apal. Ieu mah kiai ngada aya nu gandeng ara rese jadi teu katalar ku murid. Nu mantak sahabat bisa ngariwayatkeun ge kula babarengan jeung sahabat ieu nyaratkeun mayit jadoana eta gandeng berarti Kangjeng Nabina. Kula babarengan jeung Kangjeng Nabi waktu eta ngadoana kieu leungeunna diangkat berarti kan gandeng Kangjeng Nabi na praktek Kangjeng Nabi. Nu matak aya Bukhari tah eta teh ngariwayatkeun doa-doa Kangjeng Nabi, ucapan-ucapan Kangjeng Nabi gandeng berarti Kangjeng Nabi. Ai kuari diteruskeun. Aja nu nanya nu anyar eta kiai wiridan aing kitu nyaho bu 5 tahun aing ngenyeng-ngenyeng bae. Geus si muridna ge engke ka ditu kitu deh. Ditanya ku masyarakat, iya apa ngenyeng-ngenyeng di ditu na kitu hayawan ba'dul insan hayawan la saya minal insan bihajar ba'dul insan laisa bihajar. Eta teh geus aya rumus-rumus mantek ngaranna. Jadi aya adat sur imma bikulin au bibadin au bila saya badin. Hendak make nu mana tinggal tergantung kumaha eta kalimatna. Tojokeun kurang bakal ngebentuk ulu insan hayawan berarti qodiah kuliah mujabah. Kan geunah badul insan ba'dul insan make ba'du laisa bihajar ba'dul insan hayawan make ba'du naik berarti qodiah juz'iyah mujabah la saya aminal insan bihajar teh saya tik-tik acan manusia batu berarti qodiah salibah kuliah. Jadi geus aya rumus matak maca hadis baca Quran geus ka tembong we rumus mantekna oh kadinya moal kaca letot ka jeung gugu bage. Ari ieu cenah aya adat surna muka dulu ku mata mah aya nu teu kadeuleu atuh aya bisa gitu sih atuh sih mah teu ngaji sih hese bae nu ngaji ge hese kumaha teu ngaji cek sehato dina kitab tahzib aya mantek teh aya Isa Guzi aya Sulamun Nawrok aya Samsiyah aya tahzib eta anu salamet tina al makhluk bidolalatil falasifah. Eta kula baheula ngaji malam Salasa di Abuya Cidahu malam Salasa ngajina mulaina jam 1 peuting. Ta eta teh eureun jam 3 sia mah modar. Ngaji jam sakitu modar cai modar geus lah. Isuk-isuk ge deuk modar. Ta ngajina jam 1 eureun jam 3. Jadi balik ka dieu subuh. Ta eta nu diajina naon eta tahzib. Nomor kedua ukudul juman nomor katiluna Bukhari eta ngaji di Abuya baheula keur di Garut diaji tahzib kudu kita belum bantek ieu anu salamet tidak al makhluk bidolalatil falasifah didinya ayat qala atta dina kitab tahzib kullu ma yufhamu minhu fi kalamil arab tiap-tiap kalimah anu dipaham di kalam Arab al kulliyah wal juz'iyah
fahuwa surun eta ke adat sur kebe kalamil istigrok walamil jinsi kos lam istigrok lam jinsi eta ge sarua adat sur ken okos ieu tah al absor aya alan didinya teh kurang dijadikeun alna alil istigrok berarti bimana kulu atau bimana jami'i eta ge sarua adat sur keneh berarti adat surna adat sur kulli lamun tadi latudrikuhu kasub kana salab kemudian dina absorna ieu kuliah berarti qodiyah salibah kuliah geus beunang tak ku santri jijeunya bari unggut-unggutan pan santri bener tanya kondisi saya unggut-unggutan puyang gak ngerti kos kitu tak ngaji mah jadi dimu produk dipretel heula kalimat per kalimat ieu kalimat mah panjang ngan langsung notok ilmu mantek berarti salibah kuliah ieu teh kos kitu ngaranna tah jadi sarua jeung langsung jadi tak ku Imam Jalal aila tarahul absar mual bisa neuleuh ka Gusti Allah al absar ay jami'ul absar sok kabeh mual bisa neuleuh ka Gusti Allah mata manusia moal bisa mata kebo moal bisa mata simet komo mata simet mah jelema ge mata simeteun teu kadeuleu toh nah ada yang sapi teu bisa kadeuleu bangkong kabeh moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah dengan dengan Al-Qur'an la tudrikul absar berarti ieu teh paten nu kos kieu ngaran sama sekali moal bisa kadeuleu Gusti Allah ke seluruh mata ieu ngaranna qodiyah salibah kuliah jadi lah saya lamun dina sulam mah lah saya saltiga-tingatan suara sekali mata mana bae mal bisa neuleuh ka Gusti Allah Masya Allah tinggal kuari apakah ieu neuleuh teu bisa neuleuh teh sapoe dua poe atau saminggu dua minggu atau sabulan dua bulan atau satahun atau 2 tahun atau kieu meureunanan 10 tahun teu bisa neuleuh ke 10 tahun mah bisa tah ieu aya watesna atawa eueuh tah eta tah kudu dibongkar deui bae bongkaran deui bae nah eta mah berarti asup kana jihad lantaran di dieu mutlak tanpa qaid berarti kurang kudu diteudenan qaid geus lamun make qaid ngaranna jihad engke urang asupkeun ka syamsiah eta mah ngaranna qadiyah muwajahah qadiyah muwajahah teh awal qadayal muwajahatul lati jaratil adat bil bahsi an hawanah kami hasalasata asyara qadiyatan qadiyah muwajahan nu make jihad anu geus berjalan di dunia pembahasanana jeung hukumna ayat 13 ge bakalna qadiyah muwajahah teh minha basitoh tina nu 13 aya qadiyah muwajahah basitoh jumlahna aya genep jadi berarti 13 cokot genep sabaraha sesana sabaraha 7 nu 7 ngaranna murokabah etalah muwajahah ngaranna engke dihijikeun jadi mukhtalitot eta panghese-hesena di samsiah ngahijikeun basitoh jeung murokabah ngaranna qadiyah muwajahah mukhtalitot santri lamun geus datang ka dinya jadi santrina lamun encan datang ka mukhtalitot encan beres jadi santrina encan beres ke jadi kiaina bangsa proposal eta kiai itu bisa mukhtalitot teh kos kitu bangsa asup ka Golkar teu puguh hitunganana teu puguh perhitungan dunia jeung akhiratna ngan saukur pro naon keur apaan sabe nu kadeuleu tamah santri teu ngaji mukhtalitot tamah kos can geus ngaji samsiah mah geus berarti aya nu basitoh teh alula ad-dariyatul mutlaqah doririyah mutlaqah teh wahiyal lati yuhkamu fiha bid daruroh atawa li daruriyati subutil mahmul lil maudhu aw salabiyanu sarua bahasana jeung dina tahdzib
madzatul maudu maujudatan ka qaulina bidarurati kullu insan hayawan tamaka bidarurat naon artina darurat cek bahasa orang mah wajib akal. Nomor kedua daimah mutlaqah allati hukamu biha si asalnya hobaya bahwa ngaji teh hese nu mata ka kiai kudu ngahormat teh ngaji hese hormat ku sia kiai asupkeun ku sia ka Golkar goblok tah DPR nu ngasuk-ngasupkeun kiai ka Golkar teh nyaho ngaji hese beureunanan pugu hese na ngadepong bae datang ka harideung sikut sagala diasupkeun ka Golkar kiai na tolol nu ngasupkeun na bolon ulah karunya hese ngaji teh pan ku sia kitu kahartikan aing hese ulah disangka ini gak bongkar al-absor datang ke mana iya al-absor teh atuh kudu samsian mantek mah teu datang talamun urang ngajina ngan datang ka mantek sulam doang teu datang isa guzi doang teu datang tapi lamun make samsia datang ke bakalna ieu termasuk kana daimah mutlaqah wa yalati kamu fiha bidawami subutil mahmulil maudu awasala bihi anhum madamazatul maudu mawjudatan sarua jeung tadi lamun tadi bidarurat kuari mah daiman kullu insan hayawan ieu ge sarua lantaran sepi tina qaid berarti make jihad daiman la tudrikuhul absar aida iman berarti qodiyah salibah kuliah daimah basitoh daimah qaid dan jihad da. Jadi ieu qodiyah muwajahah bijihadid daimah mutlaqah. Tah mulai guys teu kaharti kaler kidul guys bisa jadi koski itu ya eta gaji teh kali hese lu atak imam sampai deuk ka bongkar eta kakarak saceuhil teh tencana naon. Oh berarti ku ari matu bisa dimaknaan ku urang la tarahul absar ay jami'ul absar daiman moal bisa neuleuh ka Gusti Allah seluruh mata daiman teh maksudna naon aya bil auqati wal azman terus datang ka iraha bae datang ka kiamat moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah dunya aya daimanan berarti bil auqati wal azman geus rumus-rumus aya bid darurah aya daiman aya bil imkanil khos aya bil imkanil am eta ngaranna jihad nu kos kitu ngaran cailah nu kos kieu aya daimah mutlaqah ta eta ngaranna jihad kana mun geus dihijikeun ke jeung muraqabat jadi mukhtalitat ngaranna lamun di darurat ieu daimah dihijikeun ke jadi naon timbulna ta eta ngaranna mukhtalitat gambar kurang jadi santri mah ulah ngahape bae bego santri ngahape bae mukhtalitat tah coba tulis teng ieu ka pangihjeun ieu kumaha ieu ka pangihjeun ieu kumaha ieu ka pangihjeun ieu kumaha ieu terus jadi nyimpul engke mantak Mama Nahrawi Garut eta teh neuk boga minantu lantarannya nama ieu jago alat samsiah aya di nyana ukudul juman aya di nyana samnaon jamul jama aya di nyana boga minantuna teh teu sambarangan yes kunyana dibere masalah santri baheula zaman Mama Gentur santri keraya 500 nyeun masalah mukhtalitat nyeun masalah teh samsiah bab mukhtalitat muwajahah angsongkeun ka santri pangesiankeun geus dibejaan ku mama saha nu kaesian dikawinkeun jeung anak mama muantah ya Allah batur bagus kitu tah baheula Mama Nahrawi teh ya ramakna Mama Busrol Karim tah eta kos kitu langsung kabeh ngaresian santri begitu dideuleuh hasilna ku mama ieu nihil asal dia menjadi menihil kabeh bisa nyaho kaler kidul geus ieu mah atuh hitut geus seungit jiga nahan baru aya hiji oh iya bagus ya saya iya Poha bin Amin orang mana? Bagil panggil langsung
jadi nitah mama teh eta guru kula, eta guru samsiah kula teh eta anu menang baheula ku mama dipilih jadi minantuna. Geus langsung maneh kawin jeung anak mama. Geura balik ka ditu bebeja bahwa maneh dek dipulung minantu ku mama gitu. Gratis untuk itu aya gratis mah. Eueuh eta anta mah nang di aing doang tah mah. Jadi takula gaji samsiah teh di dinya di mama ajengan oh almarhum Garut Kresek. Nu ka mana-mana muridna teh pohara. Tah eta teh hasil tes guru. Baheula mah kiai deuk mulung minantu dites ilmu. Kuari mah saha euy nu boga apaan saha? Saha nu boga inova saha anu boga kiai goblok kuari mah. Geus teh leuleuh kelanjutan pondok pesantren penting anak aing dek dititipkeun tah disia nu penting wadahan ku inova tolong teh kiai goblok eta kos kitu kelanjutan pondok pesantren geus kuat tuh deuleuh mama mah dek ngajadikeun anak teh di heula mampu henteu ieu budak neruskeun pondok pesantren Kresek lantaran lain leutik-leutik ieu teh ilmuna di dinya teh dikembangkeun alat ti mimiti jurumiyah datang ka samsiah ukudul juman datang ka jamul jawame saha nu mampu mun aing geus eueuh nu neruskeun saha anak leutik keneh minantu berarti nu kudu dikaharepkeun coba lamun minantu nangan sakadar boga inova doang kita ngaji sirana siratu kita goblok tau minantu. Iya dongeng mama tah nu mantak didongengkeun kunaon ku ari kiai milih minantuna teh asal boga kendaraan bae. Kula mah lamun ngadenge kiai ngawinkeun anakna cenah jeung nu sugih anu masantren di mana urusan sugih masalah tapi budakna masantren di mana tepati masantren cenah ngan sugih ya teh kiai bebelepet teh budak kiai bebelepet teh kiai naonan geus itu urusan sugih urusan susah nomor 2 yang penting nyana pasantren cenah geus dianu oh kiai anu ngawinkeun anakna jeung anu keluaran mana dianu diiring cenah dianu diiring tamatan lain maling sial sugan tadi iring anggeus tuh jadi kabongkar teh ku samsiah mah geus inokos kieu garana qadiya salibah kuliah muwajahah bijihati daiman berarti engke ngahartikeun lana wallahu alam bimuradi sama sakali tah aya sama sakalian disundakeun anak sama sakali sok boleh mata timimiti mata manusia datang ke muata makhluk mual aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah daiman bijamiil auqat wal azman sok boleh waktu jeung zaman mual bisa neuleuh ka Gusti Allah titik kan mantep tapi geus itu ngaranna tah cek kula manu karolot mendingan ngaraji mantek bae mondok babeja kanu di imah nya haji ing mondok lah ngadenge kiai jakos kitu ngajina di mana ngaji mantek daun tuh gini teh nyaho jajan kudu muara gaji mau martil kebanyain imah Masya Allah teh hese gaji teh hese tah eta kakarak sapil sapat encan lamun nyokot hukum sakumaha nu kamari make usul fikih ieu mah jurusana filsafat lain lalagaan tah deuk datang kadinya teh deuk datang kadinya tah nyokot jangguatan ilmu kalam engke kan kurang dikodiakeun engke bisa kurang dimunazarahkeun mantak ilmu kalam lain ilmu galbi eta mah sakadar ilmu lisan nu kos kitu mah bisa dimunazarahkeun bisa dimujadalahkeun bisa dimudafaahkeun kumaha niatna masing-masing lamun memang ieu tawajuhul kitu kosmi baina dalilain munazarah ngaranna lidharil haq tapi lamun ka dituna lain niat lidharil haq bisa mujadalah bisa mukabaroh bisa mudafaah munazarah tamangge ka ditu ilmu nanti
Husainiyah Waladiyah kitabna kaditu ayana zaman mama gentur mama Sati binul Letik teh tak etak ngajina tak ngadenge kitabna ge urang mana Husainiyah jae ge bi Husainiyah di imah urang mah aya eta kos kitu Waladiyah tak etak leutik kitab dah warese diaji tuh geus lamun kurang dimunazarahkeun bisa kurang ieu paham nu tadi bakal kabongkar ke lamun ieu salibah kurang ditanakud geus lamun teh matina daimah kadituna bisa ka mana jurusanana lamun tina salabiah bisa ka mana tanakud ngaranna kos kitu tanakudun khulful qodiyataini fi kaifin tina kef jeung kam ijab jeung salabna kudu cokot hiji kuliah jeung juziahna kudu dicokot hiji berarti lamun tina salab jadina bakalna mujabah ijab lamun tina kuliah jadi berarti juziah berarti engkena jadina berarti ieu qodiyah teh mun ditanakud kurang bisa na engke mujabah juziah islamun mujabah juziah make ba'dun geus ba'dul absar ya rahu sawarehna mata bisa neuleuh ka Gusti Allah beki puyeng bae sih mana nu benernya ieu mah keur carita ku situ tiga cek aki-aki isi kiai ngaco tanaon sia tah aing ngaco sawareh mata bisa ningali ka Gusti Allah contona mana Kangjeng Nabi waktu keur Mi'raj pan Kangjeng Nabi teh walaupun cek Siti Aisyah sah anu ngomongkeun Kangjeng Nabi neuleus sasar cek Siti Aisyah tapi kan kalau mau tamat-tamat tetep Kangjeng Nabi ningali ka Gusti Allah ngan ningali na teu bisa ngabejakeun lantaran eta mah mukhalafah lil hawadis khusus Kangjeng Nabi bae sakumaha mukalamana Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah di Gunung Tursina apa sarua mukalabah jeung ningali teh ya batak pangkat tage Kangjeng Nabi Musa adalah kalimullah Kangjeng Nabi Ibrahim adalah khalilullah nu pernah ditegor ku Gusti Allah Kangjeng Nabi urang habibullah lantaran pernah ningali ka Gusti Allah berarti aya nu ningali ka Gusti Allah teh eta Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Musa waktu Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah ya Rabbi arini Gusti deuleukeun abdi atuh ka Gusti kaifa tuhil mauta kumaha Gusti teh ngahirupkeun para raeh teh hari ini Gusti coba abdi hayang neuleuh ka Gusti yeuh cek Gusti Allah teh moal bisa aya nu neuleuh ka kaula idza ra'ayun mata di mana-mana nu hirup neuleuh ka kaula idza ra'ani mata bakal pae di mana-mana lu ngelempeng ningali ka kula tafarraqo bakal hancur mal bisa Musa kajen kukumaha gitu Kangjeng Nabi Musa ngotot tetep hayang ningali ka Gusti Allah deuk naonan sa Gusti Allah neuleuh hayang tambah-tambah keyakinan emang teh yakin tambah doang Gusti eta kan bisa ngotot ya ikas kitu mah tuh gerak ka Gunung Tursina bae ge ka ditu atuh langsung gancang bae ge bakal kapanggih di hareup dongeng Kangjeng Nabi Musa mun henteu ngabesan ieu panyakitna ngabesannya engke datang ke gunung teh Musa ikhlan alai bil wadil muqaddas itu dek ngarep ka aing ulah mah ketarumpa ican ikhlan alai copot ku Kangjeng Nabi Musa langsung kumaha pan memehna puasa heula nyepen heula 40 peuting nu mentak kuari aya riyadhah ulah keluar di imah kudu riyadhah di kamar mae jeung ulah kadenge sora di mana tuh di leuweung ulah ngadenge sora-sora makhluk aya pantarekah kitu teh
supaya engke datang kris luk tilu wah sasar ieu bangsa Golkar dewe ya iya suci kos sekarang itu Kanjeng Nabi urang di Guha Hiro, Kanjeng Nabi Musa di Gunung Sinai. Falamma tajalla di mana barang Kanjeng Nabi Musa Gusti Allah tajalli ka tembongan geus teu hese nyaritakeunana khara Musa sa'iqo ngajungkal Kanjeng Nabi Musa pingsan tekuateun mata ceuli ngadenge atawa neuleuh Kangjeng ka Gusti Allah moal kuat khara Musa sa'iqo. Tapi mah keur carita ari ini anzur Gusti abdi deuleukeun hayang ningali moal kuat tetapi nu jelas mas sebagian mata aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah ngan teu meunang dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Musa gen. Kangjeng Nabi urang teh nyaritakeun ningali Kangjeng Nabi Khalilullah Ibrahim teh ningali teu nyaritakeun neuleuh ngadenge jeung tegoran-tegoran hanya tarjamahanna bae moal kuat anjeun kula nu ngarasakeunana seperti eta. Apakah waktu eta Gusti Allah aya dirinya lain ditajallikeunana waktu dirinya Gusti Allah mah di mana bae mun ayeuna ditajallikeun di dia lamun ditajallikeun Kanjeng Nabi urang di ditu di Sidratil Muntaha didinya lain Allah didinya tajallina didinya Allah mah di mana bae aya sakumaha getih nu aya di awak urang di mana bae aya sakumaha saripati nu aya dina kitu caipati di mana bae aya sakumaha susu salobana susu didinya aya protein yo gede na dunia aya Allahan Allah di mana ditajallikeunana urang kapanggih didinya ngan moal paling ulama melalui rasa deket jeung Gusti Allah maka dimensi kagenep awak urang teh aya panca indra 5 indra ditambah ku Gusti Allah bagi jelema nu hudang peuting jeung zikir ka Allah dengan cara tersendiri dibere indra ke-6 dibere indra ke-7 dibere indra ke-8 dibere indra ke-9 geus datang ke 9 lantaran ieu awak urang ge aya 9 lain 5 nu sabenerna mah ngan anu dikaharepkeun 5 nu kudu diistighfarna 9 geus engke indra di luar nu 5 datang ka 9 kos kumaha eta Tuan Syabdul Qadir buka aya 40-an di ditu aya di dia aya kos nu nyandung mah di nu ngora aya di nu kolot aya tapi beda-beda waktu pantau mah tah kos kitu Bung Karno di Digul aya di Tanah Abang aya di Tangerang aya pancen bisa kos kitu moal kaharti ku sia mah sebab sia mah beuki tempe kene daharna kan sekupina menang ridit kene kahalangan ku eta moal bisa kiai nu masih kene proposal-proposalan jauh jeung Gusti Allah kiai nu masih kene anslub dina kos karar itu jauh jeung Gusti Allah moal bisa kahalangan ku eta aya secuil bae dunia di jero hatena eta lah menjadi hahalang antara dirina jeung Gusti Allah moal bisa tanu mantak di dieu mah berarti kacaritakeun mah urang teruskeun wa hadza maksusun li ru'yatil mu'minin lahu fil akhirah lamun tadi pijamil auqat wal azman mun kurang ke ditanakud jadi panjang geus tamah jang sakadar naon kitu neuleuh doa mun dijadikeun ke jadikeun qodiyah nasalibah kuliah muwajahahna engke kurang ditanakudna bakal ki engke bakal terjadilah sebahagian bisa neuleuh seperkecil ngan khusus teu meunang dicarita-caritakeun ngan nu jelas tetap di dunia mah Allah tuh bisa kadeuleuh tapi di sorga mah engke Allah kadeuleuh mana dalilna ieu dina Al-Qur'an wujuhu yauma idzin nadirah engke nu kuari darariuk di majelis taklim nahan lapar bari hareudang ieu teh ngadengikeun kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala nyulusup ka jero hate
anu tadina encan resep ibadah tambah ku hari ibadahna jadi resep nu tadina teu make salat sunah qobliyah badiah jadi tambah nu tadina tilok udang peuting ku hari jadi udang peuting nu tadina tilok daek nyekel tasbih ku hari tasbih na ge loba dijualan blon nama tuh jualan tasbih rada daeknya na ku hari baca kelantas be nurutan para aulia Allah ti peuting teh maca sholawat zikir malah bebe jaka kiai lah umur kula kiai geus aya 60 tahun perusahaan kula geus dibikeun ka anak kula aya ngamantepkeun diri ka Gusti Allah coba kiai pangudukeun oh hayang geus bebeneran ya bener moal ka bi tadi moal sok ka dieu dire ku kiai asalnya sia asal sia balik deui ka usaha ku guru torekat mah disia-sia saraja aki-aki digantung sia ku aing oh kiai panggantungkeun bae modar sia beneran kan bener karak tere mulai zikir tengah peuting nah pikiran lagi geus tinggal nungguan paeh bae jaya harta geus dibikeunan ka anak kabeh geus ieu mah geus tinggal sebatang karabe ka Allah bae ku ari mah hampang bakalna ibadah anu masih keneh pabelit jeung warung pabelit jeung sawah pabelit memal anu mere sasaha ge lantaran moal jadi kudu dinolkeun heula ulah aya tulak tahu kana dunia siap abdi lantaran umur ieu geus 60 tahun teu geus bengek asana moal kebal deui kieu mulai hampang oh kiai lamun ti keur ieu kula ibadah ulah loba omong geus kuari bae ulah ti keur ieu Japan nyandung ka Karawang ya sabar heunya gini karena kuari bae jang orang ngeunaheun jasa jadi kayak ibadah teh eta insyaallah kaduhung baheula teh mun aya nu nuduhkeun baheula geus ulah loba omong kuari ku ngeunah-ngeunahna teh aki-aki tinggal nini euy tiris sak nini tiris tadeui nini lain aya deukeut mangadu-ngadu tonggong ini teh nyawa lalakon sia aing keur ka Allah ge ka Allah bae aya waktuna tiris ieu gangguan pertama bagi aki-aki tadeuy nini make jeung tiris-tirisan segala aduh masyaallah asal aki-aki na atuh geus berarti moal beres da zikirna teh ulah geus lah geus kolot ieu mah keur ka Allah ye ka Allah lah karena kuari bae tungtung nama peuting lain zikir ngadu omong jeung ini zikir maut mawa kalimatun thayyibah ketika manehanana sakarat naon nu dipake ka berat naon dipake ka berat warung geus dibikeunan ka anak sawah geus dibikeunan ka anak kabeh imah geta ieu mah jang bungsu bae abah masa akan numpang bae di sia ketika sakaratil maut dipake ka berat atuh ngeunaheun polonyon maca la ilaha illallah nage babari jasa la ilaha illallah dirurub kabeh dirurub sakujur awal kunaon atuh begitu di pandian aneh senyum ja tadi keur sakarat mah henteu ieu lantaran tanda bahwanya nikmat jasa ibadah ngan sakadar sabaraha taun tapi bakal diberes surga ya Allah ya Rabbi mun urang ngabayangkeun kadinya naon hartina kenikmatan dunia kaladatan dunia bandingkeun kurang jeung kaladatan akhirat dunia sakitu ngeunahna ge aya watesna jeung teu ngeunah nu sabenerna mah riweuh nu aya tapi di akhirat jaga anu hakiki kanikmatanana senyumnya tah nu ngaji bae teu eureun-eureun ngajina lillahi taala dakwahna lillahi taala geus kabeh lillahi taala ketika maot eueuh kabeng berat la ilaha illallah nikmat nu di akhiratna engke bakalna teu aya hisaban lantaran deuk naon nu dihisab atuh ja kabeh geus dibikeunan nyana sebatang kar aja ka Allah maot di akhiratna wajah-wajahna wujuh yauma idzin nadirah beungeutna marah mai beungeutna harerang eueuh problem lantaran nya mah geus teh dihisab deui diasupkeun ka sorga digiring bi ghairi hisab
datang ke surga nang ke ila rabbiha nazira engke di ditu bakal neuleuh ka pangeran nu kuari ku urang disembah zuhur Allahu akbar asar Allahu akbar maghrib Allahu akbar insyaallah akbar Allah nu maha agung subuh Allahu akbar di samping eta urang zikir Allah 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 maca sholawat urang kemudian zakat karena Allah haji karena Allah nu ku urang kuari disembah-sembah Allah 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 engke maka deuleuh bakal di akhirat. Iya takkan neuleuh mun cek tadi la tudrikuhul absar Allah temual kadeuleuh ku mata horeng di dunia di akhirat mah ahli surga bakal ningali ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan begitu neuleuh ka Gusti Allah eta kanikmatan-kanikmatan surga anu ngaran bubuahan anu ngaran inuman anu ngaran kendaraan anu ngaran bidadari kabeh eta teh sakumaha lebu bae dina harti neuleuh Gusti Allah mah ngeunah jasa dibandingkeun jeung dadamelanana kanikmatan naon mantap hayang neuleuh bae ka Gusti Allah supaya kaharti cenah kiai kieu supaya kaharti mah urang bobogohan 100% kali sarwiti di Cikupa kuari urang dikiriman kue cincin nu bolong teh dinana nenen ku urang teh ngan teu di minyak misikan doang teu di minyak misikan doang ulah aya batur endek noel ieu aing mun ka bogo aing moal didahar ku aing boro-boro ku sia deuk dideuleuh bae neuleuh lagi aing geus ngeunahkeun jasa tama kue bego kue tinggal kue aing mandek neuleukeun bae sebab neuleuh kue cincin asa neuleuh bobogannya na bae ya jasa ieu liwat jasa neuleuh kue cincin ku jarangan teu dipiguran doang ja kue ieu mah tuh ngan teu minyak misikan doang ja kue ditoel henteu didahar henteu ngan di kieu doang ke diamban kuna eta ku nikmat jasa bogoh ka Nyi Sarwiti dikiriman kue keur mejeuna kieu pas dek didahar ku nyana di imah teh lah jaya mah kue di nunan nenen ge atungkeun basi mending didahar bae kakarak datang ka bibir doang aya suara Sarwiti na jika suara Sarwiti Kumsalam saya tak Abi Kang Jahit barang di dalam buka Sarwiti kue raga kue raga kemana mah rentek kajauhan oh Sarwiti sayangku Masya Allah eta kue cincin lu kamari di nana nenen teh ada di minyak bisikan leungit raga sabodo ku ucing ku kotok los sebab aing mah aya nu nyieuna tuh kan eleh tak kos gitu itu engke dibere bidadari dibere segala barang dulu Allah dan naon Allah jang sia kabeh aing mah jeung Allah bae teu tak kos gitu lamun ditanyakeun eta geus beres kapanggih ngobrol teh jeung Sarwiti kue ka mana suabodo artian kue kos kitu ieu aing mah geus ngobrol neuleuh bibirna neuleuh geus los jang sia kabeh weuy sama kue ku ucing suabodo teh geus teh dipirale sebab neuleuh bibirna komo geus senyum Masya Allah nu mantak loba jawara sahektar pican kakarawangkeun senyum teu kuat asa senyum tah senyum Masya Allah nu di imahna ngomong bae euy dijualan bae dek dibawa ka mana ulah ngomong dek dijual deui nu ditu ge dek dibawa ka mana ka Subang kamari Karawang gua di ka Subang emang kunaon gitu aduh ngomongna doang ayo jeung urang rawaki dan kemana memonon sia kadaran di akang-akang atuh ieu mah ngomong sadaekna bae teh pan urang beuh hate teh aja jantung kajenting keur hareudang ngecep betis diaakeun ku urang Subang langsung retis komo hajunya na bari nyuguhan Masya Allah bari seungit tanu di imah mah bau kelek mantap kajun teu hayang kado di imah bau kelek dideuleuh ieu na behana talina nu hiji deung nu hiji beureum itu beres Masya Allah isi budak
tapi anakan baik tetap tuh kan itu diakangin jadi sekali diakan cokot tas dan kajaro kamar sabaraha eta aya panggil 100 juta malah nu di imah mah baru 100 juta hayang 100.000 ge bau urat pangkal sebreki eta doang tah eta kos kitu ieu Gusti Allah bakal katingali jaga di akhirat urang mentak geus lah ulah pati dihayal-hayal teuing dunia saayana meunang ngatur Gusti Allah geus rapih Allah ngatur waktu urang lahir ke alam dunia geus diatur ku Gusti Allah rezeki urang loba jeung saetikna mentak lamun masih keneh ngudag-ngudag bagian urang saetik mah saetik bae teu diudag loba mah loba bae nemahna nu ku Allah bakal dideuleu kana papasten ti Gusti Allah jeung babagian ti Gusti Allah ieu nu bakal ngahampangkeun sakaratil maut nomor kahiji nomor kedua hadis Syaikhain cek Bukhari Muslim innakum satarawna rabbakum sayyana ranjen kabeh bakal neuleuh ka pangeran ranjen kabeh kama tarawna al-qamara lailatal qamar lailatal badri sakumaha anjeunna neuleuh kana bulan purnama kana bulan dina bulan purnama artina lain Allah kos bulan artina urang teh bakal neuleuh ka Allah kos sakumaha urang neuleuh ka bulan jelas berarti dina pada jelasna adapun itu bisa dicaritakeun kos kumaha nama di akhirat ge hese nyaritakeunana lantaran ke kadeleuna beda-beda ku Kangjeng Nabi urang mah Gusti teh kitu kadeleuna ku Kangjeng Nabi lain mah kitu ku para wali mah kieu tergantung kumaha martabatna masing-masing kacintaan urang nu kuari bakal nembus engke kana kaindahan Gusti Allah sebab nu dideuleu teh pan kuari cinta urang ka Gusti Allah cinta urang 100% kitu bentukna cinta urang 20% 80 kitu bentukna cinta urang 80% kitu bakalna tan mantek cinta urang ka Gusti Allah na tanda cintana daek berkorban tah jang agama jang ulah-ulah harta yo nyawa ge ku aing dipersilahkeun jang luhurna agama Allah henteu aya jual beli jeung dunia teu aya nu mantap Osama bin Laden jeung teuing aing mah dibunuh ge harta aing wabeh jang liilahi kalimatillah Saddam Hussein aing mah pokona perang liilahi kalimatillah sanajan loba ti sisi ti gigir ieu itu di negara urang mah emang kitu bae lantaran demokrasi diulahkeun urang mah bener diulahkeun urang mencintai jelema-jelema anu jihad fisabilillah mata sih ka urang mah naon hilir mudik simpang siur berita teh Muammar Gaddafi kurang kumaha caritana atuh jeung urang ditu coba tanyakeun Muammar Gaddafi kos kumaha nyawana dikorbankan daripada orang kafir asup ke negara aing kali biak maning aing jadi tebusanana keur disingkatkeun seperti eta Masya Allah jeung di berbagai negara-negara mantak wani perang daripada diobok-obok ku kafir sabalikna di Indonesia kajen teuing urang mah ulah perang mah hese liweuh agama malah eta mah masing-masing bae ciut kuari agama di negara urang luhurna agama ku perang sakitu bae geus lamun perang luhur bakal naga mantak Baghdad mah teu aneheun rakyatna perang teh sebab negara tertua di dunia lain kakarak sakalinya na macaan sejarah Iran diperangkeun lain kakarak kuari tiba heula rakyatna ti SD keneh geus baca sejarah negara urang negara perang mantak unggul datang ka kuari Arab ketika teu diperangkeun kuari tak sirana siratu kos kieu kaayaanna Indonesia tadi perangkan iya kuari amburadul HP ambalayah di HP bluetooth nangis teu bareres mah boro-boro budak ngora ustad ge didinya nu aya BH-an doang nu aya sempakan doang tarolol jasapan goblok tolol lain seuri saya mikir goblok karo bahaya di urang larangan di urang teh
di zaman kura-kura orang makapan larangan begitu naik deka Bandung teh deka Bandung lantaran aya isu loba anu ngajualan itu gambar-gambar bugil eta di bus polisi. Masya Allah, tukang-tukang dagang coba didelet, tukang rokok, tukang majalah takut ada yang jual gambar-gambar. Ya Allah ya Rabbi, keur kula masantren di Garut lamun deka Bandung jurusan Cicaheum atau Bokbon Kalapa eta dioperasi heula tadi mobil teh operasional besi aya nu ngajualan kos itu lantaran dilarang ku negara. Di Cicaheum ka Tasikmalaya naik bus deui besi aya deui polisi kuari mah polisina nu merean polisina itu ada ya di HP polisi gak aya goblok didikeun ka babaturanana ambal aya ne kumaha negara urang coba ayo pemandangan geus eueuh rem berbagai tayangan-tayangan dan lain sebagainya informasi wahara jasa melalui HP internet dan lain sebagainya. Mendak cek Gus Dur belum siap Indonesia untuk menghadapi era globalisasi. Cak Amin Rais siap sudah, cek Gus Dur belum siap. Coba dah lihat bener baik kuari kebablasan pemajikan geus boga anak 5 menta cerai akibat Facebookan. Geus boga anak leungit saminggu akibat Facebookan. Pemajikan di Tangerang tah nu sugih teh ya Facebookan jeung urang Kalimantan leng eueuh kuari geus boga incu make stip keneh kapan nini lantaran Facebookan jeung budak ngora bolon banget itu bolon ieu ablaul bolon ditinggalkeun geus boga incu lain saetik di kalangan pejabat ge kararitu terus datang ka handap deuk kumaha kahareupna. Ieu kakarak zaman datang ke tahun 2012 menghadapi 2013 lah 2013 ieu geus kos kieu ulah diharapkeun 14 15 kali itu makin bagus ma min zamanin illa badahu syarrun minhu zaman maka ditu na beuki bok ulah diharapkeun mantap anak nu teu dipasantrenkeun teu nyahoon ka salat teu waka disalahkeun anak bapana anak tadi diajikeun tadi pondok pasantren kan deleukeun ka hareupna kuari bae geus kos kieu komo ka hareup lamun bapa jeung ibu hayang salamet ka hareupna nyahoon ka Allah pasantrenkeun anak kadituna bae emang kumaha ya Allah ya Rabbi ieu mah lain lalagan kuari mah geus teu kuat sakumaha cek Gus Dur belum siap Indonesia naon sababna anehan cek orang cek Gus Dur mah orang Indonesia masih aneh jadi nemuin apa-apa aneh kok bisa gitu Gus? Iya di Jakarta aja ada motor nabrak ayam masih digulung-gulung aneh. Gus Dur tak kos itu kirain siapa itu ada apa itu ramai amat ayam ketabrak motor atau kenapa ditonton Gus nyaho kotok katabrak ditonton keneh bae di Indonesia mah blon atau komo organ tunggal kotok katabrak bae ditonton aduh organ tunggal teu make calana-calana acan atuh taronton ku sia itu ieu kareupna ya Allah ya Rabbi wakil cek sagala muradu la tuhitu bihi nu dikarepkeun teh henteu ngamot henteu ngaliputan mata teh ka Gusti Allah wa huwa yudrikul absar Gusti Allah ma anu neuleukeun ka seluruh mata ya roha Allah maneulekeun ka urang wala tarahu mata teu bisa neuleukeun ka Gusti Allah tapi Gusti Allah neuleukeun ka mata urang teh neuleukeun jadi kicepkeun lagi ku Allah dideuleukeun lagi ku Allah sedengkeun Gusti Allah maneuleukeunna ka urang teh ihaqah yuhitu bihi ilman di samping neuleu kanyahoan deui ieu muhit ihaqah teh kos kitu pan urang ge neuleu ngan teu nyaho urang kadeuleu urang neuleu itu ngan teu nyaho deuk ka mana urang neuleu itu tapi naon maksudna teu nyaho Allah mah nya neuleukeun ka mata urang nya nyaho nu matak geus teu kudu hese-hese nyiksa jelema teh lantaran nya adalah nya kanyahoan urang deuk asa-asa kieu isin amat ka Gusti Allah deuk dipeuremkeun bae aya bae nu liwat susuna gede beureum beun sabelah kieu deungeut Allah ya Allah ditolak tuh mending dua jak nyan henteu mah sabelah bae rada ringan beureum ieu kanyahoan we Gusti Allah
Masya Allah kam tasni ainuk ngesabara kali pakai zina ya mata lantaran mata teh zina al ainani tasnian al ainani dua mata ya zina cak sahabat qalu wa ma tasnian kumaha zinahna mata zinahna mata dipakai neuleu nu diharamkeun ku Gusti Allah minan nisa'i wa gairiha neleukeun ka awewe jeung lian-lian anu diharamkeun ku Gusti Allah mata termasuk kana zina cukup jang ditonjok ku siksa Allah tina mata doang ge zina unggal poe teu kumaha deui atuh urang boga imah darepeunana jeung gigireunna kontrakan urang Brebes urang Lampung dan lain sebagainya isuk-isuk ngopi di hareupeun imah neleukeun si mbah nu endeu ka pabrik teh bahenol didelekeun kunyana nu putih didelekeun teu karasa eta ku Ki Haji pajar teh mah horenganan henteu si dosa eta cukup jang ngerebek di neraka mah neulekeun si mbah doang unggal poe unggal isuk unggal sore malah mah nya nage atuh senyum segala itu nage senyum deui ai itu mah senyum teh lain bogoheun abu ulah mayar Ki Haji nama bunga pajar bogoheun atuh di mana bogoh sabira kaki-aki atuh tungtung nama udah mbak mah jangan mayar lah diberi senyum doang tinggal nina atuh nyare kanan wah senyum kan wah tahu diri cemburu berarti nu cemburu mah lain budak ngora bae nini peot ge cemburu Allah bae Masya Allah ya di negara urang gos kieu kuari ya Allah ya Rabbi bari ngopi di hareupeun jalan kontrakan mah teu bogangan di hareupeun jalan imahna mantes mandi rapi bari ngaroko di hareupeun imah neulekeun anu leumpang komo lamun macet mah nya nama malah maradang ngadoa sing macet lantaran rada kebel neulekeunana geus teu karasa ta dosa kotrotan pasoro jabalan sakali horeng dosa jadi segede gunung itu kumaha deh sia dewata urang teu bisa dulu ka Gusti Allah di dunia di akhirat mangke mun urang ka akhirat jeung mudah-mudahan urang ka sorga karak bisa tapi di dunia urang dideulekeun ku Gusti Allah mata urang ala sabilil ihatah neuleu jeung kagahoan lirikan urang neuleu urang kahayang urang kumaha kageunahan mata urang dan lain sebagainya mantak ieu geura tobatan mata geus kolot bang umur 60, 50, 60, 70 geus kudu kieu bae tadi imah teh Gusti mata abdi alhamdulillah ku Gusti dibere mata titipan ti Gusti ieu mata teh ku abdi digunakeun pake dula deuleu Gusti teh make aturan aya nu halal aya nu haram ieu teh neuleu teh ku abdi sok digunakeun pake deuleu anu haram Gusti eueuh deui pamuntayangan niwal ti ka Gusti mun abdi maot mata abdi ieu henteu dihampura meureun abdi cilaka tapi Gusti ngopan Maha Rahman Maha Rahim Maha Ghafur abdi mah hampura baca Gusti dihampurat wae coba mantes tobat sia deuleuan sia diperhatikeun ku aing terus tugas lah dihampura paling nameh pae sia geus bisa tobat coba ini ti kuari datang ke selanjutnya coba kumaha alhamdulillah geus ditobatan harampang da asal geus tobatan bae ibadah ge hampang lain deui ngadenge suara azan ge giat bebe jaga pemajikan azan kan dek sare heula ka haji ih jaga pemajikan apa dek sare heula heeh bae ngeunaheun ke ka masjidna bae hampang je ya yo ono tanaon ieu euy azan mah tuh ka masjid nya geus ka masjid lah segala hampang alhamdulillah cek pemajikan anda jadi urus Ki Haji barang ngaji ka Cilongo bisa berjamaah cek di imah ke masjid ya bangsa 300 meter lah di jalan aya si mbak ih ping-ping ngebuti amat tuh budak karakter tobat ayo kadedelekeun keur salat ge kadedelekeun lain kadedelekeun Allah ping-ping kuar teh budak lesang geus sakitu mah eta urang mana nya di kontrakan mana eta budak Masya Allah ayahnya nomor HP na separa bata dari bata turun ke hati dari bata atau batan geus lamun urang ditangtayungan mah ku Gusti Allah disalametkeun begitu orang tobat komo geus kolot
begitu aya we mah balik lah dikawin moal jadi sekolot geus aman malah engke aya boga perasaan di jero hate teh begitu neuleuh cek Gusti Allah ulah di deuleu haram mah balik cek Gusti Allah eta berarti tangtayungan ku Gusti Allah Allah langsung ngono ae sekolot kalau sok loba kamar mana geus banding jero kamar bae jero kamar bae geus jero imah bae kaji biasa deh kalau lempangan isu gitu lah apa maksiat waduh masya Allah cek di mana rada lain deh ya bener kaji bener barang aya awe ge diharap biasa nama diperhatikan ku pamajikan sok di dulu ieu mah ngabalir maji itu dah haram jadi sih kulantaran hayang jasa nyana asup karo kadia sia kadia enak tuh kadia aing hayang nulis siapa bukan tah nulis batur aing haram nulis siapa iya teu naon gak usah saya bisa aya incu atuh incu mah incu urang ngaju kieu atuh ye nulis batur haram main nulis siapa dibuka di deuleu ku nya jepeot orang sia mah Gusti Allah doa Masya Allah ta'ilah Gusti Allah neleukeun ka mata urang nyahun di samping neleukeun nyahun berarti ala sabilil lihat mantak nomor kahiji ya roha wala yarau nomor kedua nayuhi tubiha ilman Gusti Allah telah tudrikuhul absar mual kadeuleu ku seluruh mata fi jamil awqat wal azman lantaran wa huwal latif Gusti Allah teh maha lembut maha dedeh jeung manyah ka para kakasina Gusti Allah maneleukeun ka mata urang bari nyahun lantaran Allah ma wa huwal khabiru bihim Gusti Allah teh maha uninga qad ja'akum basairu min rabbikum wallahu